Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami urang ngupingkeun naon rupiah anu diduikeun ku komik Barlin. Memang eta modal hirup urang di dunya minimalna urang kudu sabar. Di antarana simkuring saur pun bojo memang sabar katinggal sagala bareuh. Nuhun pisan. Malahan mah wartos simpel segala rupa sing pelendung ka payuna. Tapi sok kadang-kadang bisa jadi panghinaan keur jalma anu tresep ka urang cenah meuni betekok gitu. Tapi sok aya bahan oge jadi pamujian balarea beda loba duit nu beuteungna oge cenah. Disangkana meureunna ngadaharan duit atau naon meureunna gitu. Tapi pernah oge ieu jadi senjata. Basa numpak bus kaayaan tunduh terus aya ibu-ibu keur hamil teka bagian calik ayeuna tatih dina bus. Kabri nyarios cing atuh cenah Kang ngelehan cenah ieu abi keur hamil kieu cenah nangtung ari akang cenah lalaki ngeunah diuk. Ari abi teh da kaayaan keur tunduh boro-boro hayang ngelehan beuteung di senjata. Ulang ngarasa ibu hungkul nu hamil. Nepi ka abdi jiga kitu abdi geus hamil keur hamil tingali beuteungna buci truk. Wah camunya aya lalaki hamil. Abdi mah cenah geus 6 bulan cenah. Abdi geus hamil gajah abdi mah cenah ya. Hamil gajah mah cenah aya hamil gajah. Buktikeun ku ibu sok rampai ka handap tulalena saluar cenah gitu. Alhamdulillah ku si ibu dirampa. Terus sanggeus si ibu ngarampa tulale gajah nu geus rek kaluar manehna sepakat tukeran nomor HP. Ti hari telu ka ayeuna tulale gajah tetep ku si ibu dicabakan unggal panggil. Tapi ngomong-ngomong karena masalah tadi koyaya nyebutkeun Rambo teh asal karena ide nanti urang Sunda tina kecap Rambos-bos. Selesai sanes eta Kang Yaya abdi tiasa ngabuktoskeun ti istri anu sok nyabakan gajah abdi waktu sarita hamil anjeunna teh bade ka rumah sakit. Kang anterkeun abdi jajabkeun ka rumah sakit cenah gitu. Ya abdi geus teu kuat cenah rek babaran dina mobil digana mah cenah gitu. Akhirna bus ditumbakan ku abdi teh teu tuluy ka terminal, tapi mulang deui nengan puskesmas terdekat da si ibu eta rek ngalahirkeun. Ari penumpang teh lain awe lain lalaki unggul campur, malah aya bencong segala rupa gitu dinya teh. Pas bus maju gancang, si jabang bayi si ibu keluar. Cek bencong teh ka supir, Rembo. Sanggeus direm mobilna akhirna eta budak ngelah si Rembo ti harita. Eta di antaranya. Tapi balik deh karena masalah abdi hamil gajah. Memang dah ari masalah pelora dan pauna teh emang aya hubunganna. Komodina mun jeung manusia, pelora pauna di paudin. Eta aya pisan hubunganna matakna dikala urang ayeuna berkembang di era modernisasi, era informatika ayeuna ulah sungkan urang pikeun chatting, Facebookan, itu sasatoan. Di mana urang ayeuna beakeun keur materi keur borangan, coba minta ide ka cicir, ka cari cangkas, kacak-cak kamencek gitu. Katoke bila perlu. Kamari abdi alhamdulillah menang sabaraha poe nyamukaan status sasatoan gitu. Abdi ngahaja da ari FB jeung jalma mah sok kadang-kadang pinyerieun hate. Jika abdinya harita sareng saya Nining cek awetan nembalan. Di mana? Jakarta. Kirim foto dong, coba. Goodbye cenah. Pasti tepungan teh nya ada goreng patut jadi eraeun nemongeun fotona. Jeung jalma kadang-kadang aya gitu, tapi jeung sato lebih terbuka. Caritana eta sireum statusna. Aduh, aku banyak makan gula cenah hari ini. Kayaknya bisa diabetes nih. Cek sireum eta statusna. Wah, rada lumayan deh keur pengetahuan kesehatan cek gitu. Aya oge kan ide di sireum. Dengan deui sapi. Wah, sapi. Aku sekarang pindah di Pangalengan. Tiap hari pindah aku di Rames, tapi di kawin mah henteu nyeri hate pisan. Cek sapi eta. Statusnya juga gitu. Tapi aya oge status cak-cak. Aku lagi di kamar Rini. Rini keur diganti baju cenah. Jigana cak-cak lagi tip. Kan akhirnya orang bisa langsung nanyakeun ka cak-cak. Cak-cak, kumaha tonggongna si Rini teh? Nah, kumaha bentuk tubuh si Rini teh? Jadi orang nengan luang teh sing oreng salah. Mun nengan luang tipe pada urang.
Salah. Neangan luang ti saha bae. Jadi rek ti manusa, rek ti sato eta kudu bisa jadi ilmu keur urang sararea. Rupina hatur nuhun pisan. Mingguan payun patepang di sareng acara borangan kasadayana hatur nuhun nonton pagah hatur nuhun. Tonton terus acara borangan salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.